Dedeh ting. Cek aing ge betong cekcok. Kenapa poyong kodan gitu atuh? Aduh. Jeung hayang taeun ya gitu. Naon? Aduh, si ngeburu shoot ditahan we jiga tukang rebab. Lain ai keueung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot. Hah? Kekancileun. Heeh. Aduh. Lamun si laing babaloneun. Sewon. Heeh. Oh, bajan nang hidup beda aja nah. Nya ding incu babe. Cek aing ke jempe. Heeh. Sewon teh nyahoeun. Baru kana nundungan aing lain orang kerdia bre. Jempe atuh. Aduh. Jempe cek aing. Ewon, mau ngomong jempe. Aing ngagoda geus. Aduh, ampun. Incu aki dedeh ting incu eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta hilaan dek narima kana naon rupaha panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget duh ena mah gugong gede euy IQ na bodoh pisan aduh ampun kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang sok geura nyaring heula jalu ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupaha kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang belah kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kaperluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang tidak sebelenggu aduh ampun Gusti eyang semaheun abdi damangan abdi nepi ka kitu teh si moyong lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh keun antep abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang salerosna abdi teh kengeng kapeurih eyang kapeurih naon maneh teh rahit ku hinis cepet atuh bagus cing geura waca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu aya di lembur baru kana lain aing urang ngempet ka aing aduh heueuh peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang dupi ieu teh eyang naon ieu teh eyang lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang heukeun baju meneng kitu nya kene ka pribadi oge eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong oh heueuh baheula tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon Jempewon tak kiceuna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya saha teh heuh eyang teh
Kitu eyang. Da baraya maneh teh. Nah aya patula patali ti mana? Kieu yang. Ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki nya. Tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki. Jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki, eyang oge aki. Jadi dulur Pak aki-aki.